Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa jamaah anu paling puji syukur di hormat. Rupanya dengan ledak pengawasan ulang sama-sama mudah-mudahan karena dauhannya seorang ulama anu namanya Syekh Ibnu As-Saud rahimahullah. Dua ulama itu rukunnya di pasihan gelar asom. Artinya asom teh torek. Kemudian torek sok diganti karena si asom. Yang benar jangan pakai diberi gelar asom torek. Nah itu ulama tetemupi lain torek temupi banging kusok tarang ngadenge karena gorengan batur tapi kaboga gelar asom hari ulama pansok yang ngadenge wae gorengan batur kau kaya pigal mengesan itu siring toel masih nyocan bos ya tapi lah kayu mah lain gitu ayah kagorengan ge ngadenge kagorengan teuing idenge ya kumaha sejarahna teh kieu tasehotim teh kadongkapan ku tamu pas keur ngobrol gegep ngobrol liang taina teu karem lolos itu bere-bere tadi sada tas sehasom rawan sehotim beda jeung urang main nama cenah ngobrol teh kalah ditarikeun jadi si hitu eta teh naon leuwih tarik ngobrol ti mata hitu eta itu saya som tinggal urang pas keur ngobrol borong buat liang taina ngigeureun macam kurang ngobrol bisa jangan ngobrol jadi cina siapa keluar itu paling ke orang saya asoma lain api-api aja deh dengan putih kalah naon kalah nyarios teh ditarikeun itu ngobrol teh kalah ditarikeun tamu sowan cenah si samahana nah cenah tadi teh cenah saya teh kuping eta nu bogos ambil cenah kuring teh kuping jadi tanya teh kuping we dari urang mah kadang yang mau sakit kalau sok dimana teling tapi gawe gitu teh dianjurkeun ku Nabi disunahkeun bisi urang ngobrol jeung batur kari-kari batur teu karem bujurna geus dong gitu batuk merohok laksana teh tahu dah ke sunat teh dikitukeun itu ngobrol lain kalah disepak batur mikir dina saeuy itu baca isya omeng kalau tak gitu itu baru dah sok aya teh lanjeun keur ngaji gitu oh di sana nah ari udah gitu mah kalau geran gitu jauh jeung seasom mah lain gitu karena dicempling teu cenah kuring mah teu ngopi padahal lain teu ngopi gitu dah digieun ngan bandingku embung ngawiwiran batur tapi sabab eta aya kejadian tasehotim di pasihan asmalakom asom itu juga Mang Eloy pangaranna nama teh Cepri segi yo lege itu ngaranna Cepri gitu itu
Nah ini itu di lemburna Muhammadiyah itu. Jadi sama itu tinggal mana? Kau ngarep tempat ya ganti ngarep. Kan dia ganti deh Mang Eloy. Itu padahal asli nama Chef Rizky. Itu asli nama. Nah diberi gelar Peloy ditambang semen setengah sak ngubrak gitu. Nah, jadi sebut Eloy gitu. Jadi Mang Eloy. Tapi kan beri kerana jago itu. Direkun dalam pindah. Nah iya kayak seasong gitu gelar itu asmalakom disebutnya. Saurna dadau dia manidda'a arba'atun bila arba'atin padawahu hadibatun nun cek urang masaha jelema nu ngaku kana opat rupa tapi teu dibarengan kuna opat rupa maka omongan eta si jelema bohong jeung kawiangan. Jadi lamun jelema aya jelema ngaku karena opat rupa tapi teu dibarengan ku opat rupa ieu bohong caritana tong dianggap. Mane pertama saurna wa manidda'a saha jelema anu ngaku habballahi cinta manehna teh ka Gusti Allah tapi walam yantahi tapi eta jelema teu nyegah an maharimallahi taala kana larangan Allah taala mangka eta jelema pada wahu kadibun pengakuanna teh bohong. Jelema teh ngaku ditanya teh merasa ambrowok dina lasangan gitu. Cinta kenapa kalau cinta pentarikna gitu. Ayo nang isu ke si balagu lajong gini. Tadi lemah gitu teh cara bohong dari cinta itu. Ngaku cinta ka pangeran, alirarangan pangeran dilaksanakan. Mangkan gitu wadul cintanya itu bohong jangan ada kurang sok ngakule cinta ka pangeran tapi larangan nama didengar berarti cinta orang teh bohong cinta palsu teh itu sarigala berbulu domba gitu itu kita awewe teh pansok itu ini awewe oke enggak cenah Eloy koyong mencerahkan neng dan kamu harus menutup pintu hatimu ngumpul buat neng gitu repek Mang Eloy teh pas aya teh nulian deui ngumpul deui kan gitu teh bohong cinta palsu teh begitu itu ngaku mah hiji padahal leuwih ti hiji. Allah ge pangna nyebutkeun bohongna watak tersebut teh kudu dibohongkeun dan teu bukti jeung kenyataan. Dari cinta mah sok ngawaro. Kana larangan dipika cinta teh sok ngawaro. Tapi kalau abdi baheula boga babaturan sok udud dicaran ku awewena teu udud. Itu biasa sok ngarokok ngancek awewena cenah neng mah teu resep kalalaki sok ngarokok eureun hareupeunana tukang ngomong udud ngedepan mah tuh tadu cinta mah itu naon laranganana mangka moal daek migawe lamun jelema bener cinta tahu ge pangararang tidak migawe paharaman teh dilarang di Gusti Allah sementara ngaku cinta ka Allah ari laranganna dipigawe itu mata diancam teh jelema nu kitu jaga di poe kiamat lolong jeung sakumaha jeung Al-Qur'an jeung Allah wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasharuhu yaumal qiyamati a'ma
qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kunta basira. Cek Allah waman amrodo saha jelema nu malengos. Malengos nu seorang titah kakatuhu kalahkeun kakenca itu malengos. Itu mun pahareup-hareup sakumaha nu malengos teh gok teh pahareup-hareup minggir we malengos begitu. Jeung Allah teh ulah dipigawe tina sia eta kalahkeun dipigawe malengos disebutna teh. Jeung Allah teh ibadah sia ka aing ulah haram jadah wae komo ieu cenah malengos teh begitu. Jeung Allah teh wa minal laili fatahajjat bi sebagian penting teh pake tahajud sia teh cenah dong pake SKB eta ngalarong gitu teh gitu teh naon malengos lieu wa minal laili tidak sebagian penting fatahajjat bi pake tahajud ayo urang malengos teh malengosnya anu kitu diancam ku Allah. Wa man a'rada an dzikri jelema anu malengos an dzikri tina ayat-ayat aing, tina perintah-perintah aing, tina larangan-larangan aing cek Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Mangka kehidupanana eta jelema bakal dilupakeun dongka teh. Digencet kehidupan teh. Butuh duit 100.000 kalah keun datang 2.500. Digencet seset akibat malengos. Jeung Allah teh bisi maneh hayang babari ku rezeki kabanjiran ku dunya duha hek ulah sok ngarasa mokaha urang duha kumaha panggitan yang malengos keneh malengos keneh urang teh ningali ditah duha malengos ditah tahajud malengos itu aduh kitu teh cenah bakal dibere ku Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Mangka ke eta si jelema kehidupan anu sulit anu susah. Dipikir gitu nya salah Allah salah urang da Allah mah lidah gitu. Tapi lamun jelema teu malengos ngawaro sebagian penting pake tahajud pangijeng para bayi urang duha terus buku kewajiban pada wajib dipigawe teu berseberangan jeung perintah Allah teh. Mangka eta jelema ku Gusti Allah bakal naon kahayangna dijubananan ku Allah. Kunaon make kitu janjina dina hadis qudsi. Mun urang teh loba kitu teh. Aing ngawangkong mah kunaon cenah asa sulit-sulit teuing cenah. Da osmo perasaan mah subuh ge jadi 3 rakaat malah dileuwihan. Nah cenah ku hese-hese teuing ge rezeki. Usaha teh ngan hujud deh cenah hujud. Dagang es kalau harga dagu hujan. Ali koper dagang lauk kalau rentang-rentang loro. Dagang kerupuk gelembung gede angin. Atuh kalau itu bener usaha pikiran kehidupan urang nah urang teh loba malengos tina aturan Allah. Da Allah janji ketika jelema nu teu selaras jeung perintah Gusti Allah tong ngarep-ngarep hirup hayang bahagia tong ngarep-ngarep hirup hayang gamblang hirupna ku Allah dongka bakal gencet dina kehidupan. Itu hirup teh jelema teh modern teh. Itu ngoyongkong. Lamun dina ieu mah bener mun dina panyakit mah teh gitu teh hirup teh paeh teh jelema TBC we. Sok ningali jelema TBC awak teh dekeun gede gitu we. Lamun leumpang teh kau jauh ngeusan mareng hapeu. Calana. Gitu nih. PS
pesek itu ngajoprak kayak gini buat cenah payah cuma neyo di koer itu deh karen hapsuna kayak gitu. Nah pakai gitu sulit sabab kehidupan kamu tidak kehidupan begitu deh jelema nu dongkak deh nuku Allah diberi kehidupan anu digencet jadi sulit deh hitungan apa sih apa sirupna hingga ayat tahlilan batul maka bagian sarimi ke bagian amplop mereka ngalapur gitu katur kayak guru di kopeahan guru di kopeahan anggarnya kaliwah apa sih batul memenang bantuan nupeas mah duit mah kaliwah apa sih gara-gara naon pikiran kehidupan nah urang kalau pamalengos tanya perintah Allah dan jelema nu loba malengos dina perintah Gusti Allah mangka Allah janjina kitu fa innalahu ma'isyatan dongka di dunia dirupakeun kehidupanna wa nasyaruhu yaumal qiyamati a'ma ku Allah dibangkitkeun di poe kiamat teh ama naon ama teh lolong di alam asar eta jelema dibangkitkeun deui di alam pakuburanna dina hayaan lolong jantenenyo eta jelema ngeuleuh cenah jagat teh ka Gusti Allah qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kunta basyira Gusti nah cenah make ngalolongkeun abdi pan baheula mah abdi teh teu lolong David itu cenah baheula mah teu lolong nah ayeuna mah kae lolong teu ceuk Allah teh bongan si lain teu menyo kana ayat-ayat aing ceuk aing kudu tahajud sia molor itu ada pokok ceuk aing sia kudu duha sia makalakeun musuh urang teh diwoleh gitu lamun malengos dina aturan Gusti Allah mata jelema nu cinta ka Gusti Allah maka moal wanieun migawe paharaman Gusti Allah tapi lamun jelema ngaku cinta ka Gusti Allah sementara aturan Allah na teu dipigawe anu kitu teh pengakuan bohong cinta na cinta palsu tinggalin palsu sok diterima boro-boro cinta senal palsu yang dibeli mual baju palsu beli mual motor palsu mual nanaon ge palsu mah mual aya nu meuli boro-boro dibeli dibere ge mual mah kayak gitu palsu itu palsu orang Cina bisa ngai nyieun palsu aya beas palsu aya no palsu aya awewe jelema dipalsukeun gelo orang Cina tinggal aya jelema palsu aya di Cina geus mulai merodak naon robot nandingan jelema disebutnya jelema palsu rupana gelis luar biasa yang bisa dipakai cenah ya tau wahid Cina tinggal ngan palsu itu ngan palsu jadi di Cina mah di Cina terus udah kudu kawin cenah bisa aya pemuda kawin laku wae meuli cenah eta ayeuna teh dipasarankeun teteh geus pagejrug jeung agama jeung bisa ngawangko teuing tah mah ngageol teh nyako ini bisa penting tuh nah make bisa dipakai kita cenah nyalurkeun syahwat make bisa dipakai nyalurkeun syahwat itu sok paul asup ka Indonesia mana meuli itu loba meuli nu kitu merkosa naon jelema palsu naon disebut teh boneka
panon biasa jika jelema awakna jika jelema maka bisa ngomong segala diberes diajak suri ngilu suri itu pasti masuk api wah YouTube channel ini kan maka bisa gitu tapi nanti jelema terus masuk kenaon ge tamat takir ge pangkat diterima teh ku Gusti Allah jalma nu cinta ka Allah sementara teu ngawaro kana larangan Gusti Allah tan kitu teh cintana palsu moal ditampi ku Gusti Allah dan naon ge barang palsu mah moal diterima tinggal diterima saja ketika asli udah mulai biasa teh beas palsu langsung naon dijadikan jual beli moal udah beli motor efeknya motor nanti palsu obong Honda tapi Cina dia mual jadi mual diterima kunaon begitu sabab barang palsu tak ieu jelema nu ngaku cinta ka Allah tapi teu dibarengan naon tapi teu ngawaro kana larangan eta teh cenah cinta palsu gitu teh Allah moal nampi anu kaduana saurne wa manida saha jelema nu ngaku cinta hubun Nabi alaihi salatu wasalam cinta ke kanjeng Nabi Muhammad SAW wa karihal fuqara wal masakin sementara teresap cenah ka jelema fakir jeung miskin nu kitu ge pada waho kadibun pengakuan bohong jadi jelema teh cinta ka Nabi teh ngakunanan itu ditanya udah pasangan oh cinta ka Nabi oh pangtalikna sementara ada fakir jeung ka miskin teresap teu kadar kaanyangan do jelema fakir di mana cenah jelema balangsa di jalur pasti teresap teh aya teresap ka nu fakir nu kitu teh moal aku cintana teh ku Nabi teh moal ditampi naon make kitu bohong kunaon make bohong sabab lamun jelema mika cinta kana hiji perkara gitu tingali sok pimiluan gitu jelema nu cinta kana hiji perkara sok pimiluan gitu tingali jelema sok kana TikTok we ge orang naon make kitu sabab bibinya aya gitu tingali jelema nu cinta ka Nabi sedangkan ari Kanjeng Nabi banget cinta ka fakir jeung ka miskin teh Nabi meresep bergaul teh jeung jalmi anu fakir jeung miskin beda jeung urang ari urang meresep gaul teh gitu jeung nu loba duit jeung nu loba duit jeung nu naon pejabat sementara jeung nu fakir lah tipu jenazah yang pasti NU itu NU jenazah yang urut-urut lah sih itu soalnya ngansur dengan kopi gratis najis lain itu tahu berapa soal itu kadang kepakir tak Nabi mau narima cinta jelema lamun seeta jelema ngaku cinta Nabi sementara kedaek itu teresep kapakir jeung ka miskin terus loba atuh zaman kiwari majelma teresep kapakir jeung ka miskin luar biasa tanya Nabi meresep teh diu resep jeung fakir gaul resep jeung miskin da urang mah lain atuh hate resep teh gaul teh ditu jeung bos-bos jeung pejabat-pejabat nu kitu mah nu fakir mungeun teh itu rajin melongkong ke imah nabi abdi gak cenah dekat yang misinya umum teh ngan mamper kayak gitu mah jeung pejabat wah menit hoyong dipotret tinggali kemarin geuning aya bupati kadu pada mewah cenah abdi oh ya jelema fakir nah teh yang dipoto malahan mah kapoto urusan dia tahu nih diedit cenah oh belum jauh jadi urang teh jeung perilaku naon jeung pengakuan
ngaku mah cinta ka Kangjeng Nabi sementara kapakit jeung miskin teu resep cenah kapakit jeung miskin. Tadi mana ya jelema ngaku cinta gitu teteh cinta teh bohong tong dianggap cenah saurnya. Ya Allah salli wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Waj'alna min ummati sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.